Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita Katunda carios nyambung judulna Kasarung Kaliang Maung. Ieu carios karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana anu teu acan subscribe mangga subscribe heula, like, comment, share supados dongengna leuwih ngacapruk deui nya wargi sadang deui ulah kaget cenah ieu teh dongeng teh atuh kitu ulah kitu ulah kieu da ieu mah ngacapruk sanes ngadongeng kaos batur ieu mah ngacapruk ngaler ngidul. Mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana anu resep kana carita Sunda kitunya wargi. Mangga prung supados teh nyangkolong kana waktu urang kawitanan. Geblig harita Juragan Dirman teten jerag karena ubin bakatku ambek edan, bener-bener edan dia mambu lain jelma kawas nama yakin dia mah jurig anu nyeliwuri hayang nang tangka bapak ieu mah tapi kudu ka mana neanganana bu kudu ka mana cek Juragan Dirman bari mata nate molotot mencerong karena brankas anu geus muka padahal mah mual gampang dina mukana tapi geuningan dina waktu harita mah geus amrol ruksak teuing kunaon atawa kumaha carana nu nyokot duit teh bisa ngaruksak eta brankas. Atuh teuing bapak anu mah teu apal ngan aduh hanya kau teuing bapak kunaon brankas teh diingkeun di dieu coba lamun diingkeun di kamar orang anu dipake sare mah berenang moal leungit kieu aya naon teh bakal kanyahoan ku urang di tempat ieu sanajan rapi geuningan kalah kaleungit segalana. Aduh duit loba mas loba bapak aduh Gusti kieu teuing ibu mah teu hayang sangsara bapak teu hayang bapak cek ibu roti harita langsung ngagukuk cerik dina tangkepan lina anakna. Ambu aduh Gusti nah geuning kieu ting ambu ibu aduh Gusti ini kakak balepotan kieu abdi oge aduh ibu bapak kuda kumaha bapak nah geuning bisa leungit kieu cek lina jadi tak kitu manehna oge rembay ku cai mata pembantu imah ge sarua sanajan teu nyarita nanaon iwalti ngajen-jen nangtung pinuh ku kabingung. Gus, lamun kieu mah kalaluar kabeh keun ku bapak rek diurus hayang nyaho rek ditalung tik saha sabenerna anu geus wani nyolong duit jeung emas urang keluar kabeh keluar hayo tutup heula pantona da ayeuna ditungguan terus dicengcerikan oge moal ngadon jog-jogan datang deui eta duit jeung emas teh keluar bu Risna jeung maneh sakabeh keluar cek Juragan Dirman bari neuteub pamajikan jeung anakna katut para pembantu atuh akhirna masararea teh keluar ti eta kamar ku Juragan Dirman teh dikunci deui rapet manehna oge langsung ka hareup ngageruan salah sahiji anak buahna supaya ngumpulkeun sakabeh anak buahna dina waktu harita keneh. Kade kudu saganjangna sakabeh batur sia kudu kumpul ayeuna keneh sabab di dieu geus aya nu wani ngahina campelak ka dewek duit jeung emas digondol ku curig anu teu puguh ti mana datangna cek Juragan Dirman bari neuteub anak buahna anu harita masih keneh nangtung bari pinuh ku kabingung. Nah leres eta teh juragan iraha leungitna juragan kunaon geuninganna simkuring mah anu nungguan sapu peuting di dieu teu kadangu aya naon da lamun aya rampung aya nu asup ka dieu mah meureunnan digarebugan heula ku kuring sareng rencangan teh cek anak buahna nanya kitu bari neuteub sakedeung tapi teu wani lila kusabab sorot mata Juragan Dirman teh kacida seukeutna. Teuing aing oge teu apal sabab
puting sampai mesare mah ditempuh wah naon masih kene rapi. Tapi tadi pamajikan aing kajero rek nyokot duit keur pangabutuh anak aing geuningan. Duit jeung emas teh geus beak ludes aya nu mau kan aing yakin lain jelema. Tapi rek jelema rek naon pokona mah arandika kabeh kudu ngumpul poe ayeuna keneh. Dewek bakal ngabahas kaayaan ieu supaya mulai engke puting jeung saterusna arandika kabeh kudu ngajaga leuwih ketat deui imah aing. Bos, ulang ngomong deui kadu jor-jor ini teang sakabeh anak buah dewek batur arandika kudu datang ka dieu. Cek Juragan Dirman bari nunjuk keluar tanda nitah eta lalaki teh kudu gawat indit. Mangga Juragan, mangga ku abdi bade diestokeun heula ke ku abdi bade di panggilan heula hiji-hiji. Cek eta lalaki bari ngunggut terus ngabalikeun badana leumpang keluar ti eta rohangan. Ari Juragan Dirman mah harita manehna diuk deui bari nyenderkeun tonggongna kana senderan sofa. Anjir aing hapuk-hapuk teuing geuningan. Si Junet jeung dua baturna menta mawa si Omon teu hasil. Nah geuningan ayeuna kalah ka aya nu ngarampok buah-buah yeuh. Aya hubunganna jeung si Omon. Buah si Omon teh beunghar teh lain sambarangan nya. Harita Juragan Dirman ngadadak boga pamikiran kitu. Leng manehna teh ngahuleng sorangan ngacentul di rohangan tamu. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Juragan Dirman sakulawarga anu keur pinuh ku kabingung jeung kaambek kulantaran ngarasa dirina dihina ku makhluk anu geus ngarurud maling sakabeh duit jeung emas tina berangkas. Ayeuna urang malikan deui kana kaayaan Mang Omon anu geus hasil ngarurud nyolong sakabeh duit jeung emas boga Juragan Dirman jeung pamajikanna. Harita manehna teh keur nemongkeun duit jeung emas anu sakitu lobana ka pamajikanna. Tapi ngomong ka BNI mah eta duit jeung emas teh hasil bisnis jeung babaturana. Nah bener ieu teh Akang, duit jeung emas sakieu lobana menang bisnis geuningan ternyata ngan ukur sababaraha jam keluar ti imah balik-balik mawa duit sakieu lobana. Henteu salah eta ngomong teh Akang. Cek BNI nyarita kitu bari mencrong kana beungeutna. Iraha teuing Akang bohong ini. Sing percaya ngaran jalma geus beunghar mah sakitu atawa sakieu arek kaditu atau arek kadieu oge bebas duit kaditu duit kadieu duit gampang. Buktina ayeuna urang geus beunghar mah loba jalma anu hayang jadi batur Akang, deudeun saham, deudeun modal, cing percaya pokona mah moal aya anu matak pika sedihun ayeuna mah percaya ka Akang ini. Cek Mang Omon bari nyuruput cai kopi anu geus rada tiis kusabab ti tadi acan ka inum manehna sibuk ngitung duit jeung emas anu sakitu lobana. Keur kitu teh torojol si Ucil anu ayeuna mah geus dewasa manehna teh arek ka kampus. Pak, Mak, uing ayeuna arek ka kampus minta duitnya kusabab itu mobil bensinna geus kurang komo deui. Kudu apal bae da kuring teh geus ngora ayeuna mah geus jadi pamuda hayang ulin loba boga
boga tetempuadeun Pak Mak wayah nanya duit teh tambahan 2 kali lipat. Cek si Ucil bari seuri netep ka indung bapana komodo nempo dihareupeun indung bapana aya duit jeung emas numpuk. Tenang bae Cil, tenang butuh duit sabaraha tong hariwang jeung bapak mah tong hariwang hayang duit sabaraha atau rek emas hek besok cokot sabutuhna sok lah tong sieun bapak oge ngarti Ucil teh ayeuna mah geus dewasa si rek bobogohan jog si rek neangan we nu geulis heuh tah modalna kalau mau harita Mang Umum teh langsung mikeun duit 2 gepok kulantaran keur manehna mah duit sakitu eueun naonan kulantaran sakali meunang ge duit miliaran seperti dina waktu harita atuh puguh si Ucil teh nyala kakak ceuli Pak aduh bener ayeuna mah kejadian mah senang mah enak ya Pak hayang naon bage gampang teu kuas baheula boro-boro hayang ulin jeung dahar ngeusian beuteung ge menirip karasa keneh Pak karasa nepi ka ayeuna ge teu poho cek si Ucil bari narima duit 2 gepok. Maneh mah saeutik-eutik duit kana geus boga kot beunghar atuh singirit Ucil da kabeungharan teh cantang tu lila bisa teh suatu saat atawa hiji waktu mah hararese neangan duit pan beureunan deui boga teteundeunan mah enak ulah boros-boros teuing sanajan bapak maneh loba duit oge ayeuna mah ulah boros Ucil ulah boros cek BNI bari neuteup ka anakna ulah kitu membeung-beunghar urang teh mumpung loba duit da ayeuna mah bapak moal hese ieu geus ketang sok bae lah da urang beunghar teh lain keur pajangan keur senang-senang Ucil yang senang-senang mah senang-senang bae ka ditu lah geus tong loba ngomong jig ka kampus kamun boga awewe nu geulis bawa ka dieu kenalkeun ka bapak jeung mak supaya bapak apal saha ka bogoh ujang teh cek Mang Omon nyarita kitu bari nepakan tak si Ucil anu jadi kabanggaan manehna siap tenang Pak tenang pokoknya mah ke ku Ucil bakal dikenalkan ayah hiji awewe anu geulis ka Cidah keur dideuketan ku Ucil ada hese tapi Ucil yakin sakedeung deui oge beunang kaos nama eta awewe teh masih kena harganya ngajaga harga dirina pura-pura teu bogoh padahal bogoh tapi Ucil yakin pokoknya mah eta awewe teh geulis bogohun ka Ucil ngan masih kena tahan harga gitu mak Pak cek si Ucil bari nyerengeh geus kitu mah manehna teh indit geuwat kaluar ti imah teu mikiran naon deui langsung asup kana mobil sedan hidung kacida moronyoina herang kusabab teu sambarangan kulantaran ayeuna mah geus jadi jalma beunghar tampang dangge geus beda ari Mang Omon jeung BNI mah harita ngadekul deui bae ngitung duit jeung emas aduh Gusti geuningan heueuh ari geus cari jalma beunghar mah akang sagurak sagerok atawa salungkah salengkah teh geuningan duit jeung duit bae sapopoe teh geuningan heueuh teu salah omongan si Ucil tadi urang teh baheula mah boro-boro loba harta benda jeung balang dahar sapopoe ge meuli hararese bapak hararese teu poho nepi ka ayeuna ge tapi geuningan heueuh ayeuna mah urang teh bisa nulungan ka batur beuteung seueuh harta loba aduh bener bapak aduh akang geuningan kieu ngomong teh jadi rada baletot akang aduh ampura Gusti da bunga kacida hirup teh bunga ayeuna mah akang bunga jadi jam beunghar mah bunga harita di Edi sanggeus balap repot ngomong teh ngadadak cerik tapi cerik ku kabungah bari nangkep Mang Omon anu harita langsung ngeureunkeun ngitung duitna Gus ini ulah cerik sagala Gus ayeuna mah urang geus tinggal ngarasakeun
nikmat hirup aya nu butuh berean daun duit mal ngurangan pokoknya beuki ngalobaan duit masing percaya aya nu butuh bere sakumaha bae nu butuh bere supaya warga tekan barungaheun aya urang di lembur bisa dipakai pananggehan maranehna cek Mang Omon nyarita kitu bari ngusap. Tapi barang keur uplak ngarobrol teh di luar kadenge aya nu ting corobok ngageruan Mang Omon. Omon keluar sia, keluar kehen, keluar goblok keluar, mun teu ku aing imah sia bakal diruksak, keluar sia goblok. Hatu harita Bu Eni nepikeun ka curing hak. Akang eta saha anu ngagerowok kitu kaos anu pinuh ku ambak kitu akang saha eta? Cek Bu Eni bari ruwah rewih cerikna macan eureun kusabab pinuh ku cerik kabunga tapi ayeuna mah cerikna teh ditambahan ku karebas jeung sieun campur aduk. Cicing keun kawas nama ya jalma anu rek nyeun gara-gara deui kawas dua poe ka tukang anak buah si Dirman buah eta ge sarua komplotan keneh cicing keun ku akang urang sang hareupan deui. Omon keluar sia Omon, gawat sia Omon, goblok keluar goblok. Harita kadenge deui ting corowok nangtang manehna. Waktosna kabojeng seepnya wargi-wargi Sunda sadayana cag urang tunda heula dugi kadinya kumahanya carios salajengna jeung deui saha eta anu ting corowok nangtang Mang Omon teh. Mangga engke kapayuna urang teraskeun deui, mudah-mudahan aya dina kawilejengan simkuring nasehat atau kaum dangu ge di mana bae ayana aya dina kasehatan oge. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patupang deui mangga permios.